Saha ieu teh? Abdi ieu ki naon? Bumina Ceu Acah teh sumuhun bade naon kitu? Abdi aya peryogi we sakadi. Peryogi naon tuh? Peryogi we bade naroskeun ieu Mang Aceh. Narek naon make nanyakeun saraki kuring, arek naon pernah aya kitu di dieu? Aya. Kieu geranya baik gerak kumaha. Iya, ada. Pilih acan kuning. Teu akan. Memang penting. Abdi ka dieu aja. Rek balaka naon? Eta moare silang-siloka. Kapan dia abdi istri Kang Aceh anu ngorang. Ieu teh istrina Kang Aceh nyusul. Abdi datang. Arek naon kumaha datang ka dieu? Arek menta dari doan. Moal make dari do ieu mah. Ceu Acah di monopoli sodangan. Mata pusing atamun kuring keur dikiliran. Geus teu nyalahan pisan kurunya anu nyusulan. Ieu geranya sing abdi mah. Ae kumaha geuning teu boga kaera. Pirang teu boga kaera. Ieu sangka cacakan jadi nu ngora. Sanajan ngora ge da pamajikanana. Kumawani teu boga pisan wibaha. Ya aku teu boga pisan wibaha. Diondang saki abdi sopan. Unyu tumorojo wani-wani datang. Rajan nyumput ayeuna geuning kadoknya. Diraku Ceu Acah anu nyumput mah terang-terangan. Rupa-rupa lesan keur ngabohongan. Geus nembrang nu ngora datang nyusulan. Mantap pika sabeuleun taya pisan kasop-kasopanan. Aku abdi teu sopan. Kang Aceh Naon? ka dieu geura aya tamu ieu kenaon teu akang? Geuning awang. Hampura Nya abdi nah make hampura-hampura Tadi naon eta hampura teh? aja. Istri akang merenya eta teh. Ya, geuning kana tadi nama eta. Cing pek arek kumaha ayeuna? Kang geus rumaksa dosa banyaehan teu bebeja. Dosa ayeuna mah disebutkan. Akang nyandung teu dihajar. Alah teu hanya kumaha. Wayah manyai sing ridho. Ieu geranya Kang. Sing ridho ya. Naon? Oh, wayah Ngabohong, pinter ngabohong. lain bohong tadi namanya gitu teh aya surumputan aya nama sing rapih we da. Kumaha geus jodoh. Kupingkeunnya Nya. teu rompah dasar laki saraka. Tuluh kior teu cukup bunuh di imah. Mantap kagok da pupuk
minggu abdi tacan Kang Aceh cikiliran teu bohon teu boga kaeranya main ngatur sorangan ka salaki batur oge